Buat sambelin, buat bonteng, kekari nyambelna. Ini coret apa namanya ya? Tuh sambal anek, nek iya lah, aduh dah. Karing ketowet, tek ngambel Heunya, urang teh kan nek ka rumah tek nyambel KTP. Aya mah kira-kira di mananya. Kita kali itu teh eueuh dan ngomongnya teh mana dek. Bukan Karawang ka mana nya? Dekat tu teh kejar ke naon dekat tu teh mah teh Nekot lah coet, nek nyambel heula dah. Aduh. Mak itu gua tak? Berduiten. Siap. 5 sareng 5. 10. 15. Iya. 15 sareng 2 teh 17. 17 kan. Sok di heula ieu na teh nya. Siap. Mak, ini rek ngutang heula nya. Oh, rugi bandar atuh. Nya anunya atuh. Rugi kasih ada nya. Batur ieu tah apa majikan. 17.000 Anak orang mal ka ieu. Ya, terus kitu cirigi eta mah ieu amit-amit. Tah, itu heula. Tilu terus ieu teh bawang teh. Bawang, berarti teh bawang. Goceng. Mahal teuing atuh. Oh, murah segini. Ieu teh leun teh Lukman sok. Hitung sabaraha duiteun jadina. Jadi 8.000. Ieu mayar penghutang ya. Sanggeus lah urang batur ka hutang. Aduh, alah. Duh tekor yang dagang teh dihutang di wae. Tekor bandar. Geus balik. Maka di deui nya ngider mage. Kira-kira na eta di mana teh nya ayeuna nya. Kata eueuh aya ka kitu teh kalau kayak mana heula malah sandal sih. Oh itu dari sawit Aya teh Pak RT na. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Oh, kamar Pak RT nya. Aduh, boga balanjaan bari jeung meunang hutang oge karek masak. Aya lauk asin, aya lalapna, aya sambeleun, aya sayeureun. Masak singan balik manten Bang. Si Bohai, ayo. Bohai. Naon singan gogorowokan wae teh ngagandengkeun. Naon? Asa kejo cat sih, dah lapar banget datang. Tinggal datang balik ngaladong nanyakeun kejo. Ih, lain geus beurang geus bercanda. Urang gak karak tas balanja, balik urang ngahutang. Trai mana ngahutang wae, Bohai. Urang ngutang si Adel, urang boga duitnya. Punya urusan si Adel. Kuring, si Adel sok kan luar diwat wae. Dan berarti jangan asa kejo. Ari kejo mah geus asak daek jeung uyah. Iya, nyambungkeun dah jeung uyah doang. Ya urang boga lauk asin sepat, arek nyayur jeung nyambel, galapna bonteng. Yang geus asakeun doh. Teu nya, urang masak nya. Oh Pak RT, apa orang nanyakeun KTP? Pak RT nya janjina 2 poe. Oh, Del. Can jadi dicapilna pinuh wae. Walah, hukum urang kumaha teu kan kaya perlu Ya kumaha da aing capilna pinuh sih. Masuk capil penuh. Oh, Del. Can jadi da dicapilna ge aing macet itu loba anu nyieun. Ongkona ge duitna ge sia encan aing kumaha eta na blonda. Oh, enggak Mas. Mai masalah duit mah iraha we tenang we atuh meni sieu pisan teu dibayar. Ye, capil mah teu bisa engke-engke, capil kudu ayeuna duitna. Mana ada? Oh, ya mana ada kumaha emang kitu babari. Yo di batur Pak RT aja gratis. Di mah kudu bayar keneh wae.
Si mah batur we nya di aing mah henteu sih. Kumaha da? Nah, udah tambah ku RTKP duit na meureun. Tah. Emang serius mere duit ka aing? Kamari sih. Tah kamari kerira. Kamari ke pelan. Tah mah cenah jeung ngopi cak sia. Heuh nya. Ge. Poho. Dek, gedeung. Kira-kira bu urang meureun Yang ke kau diusahakan, ya duit kawe heula atuh, padikeun. Sekarang duit taleba. Ya heula sok dia keun heula duitna. Perlu jadi we. Juara duit heula juara eta duit encan ke tata jadi kumaha duit heula meureun Si mah kitu nya geus Ayo kumaha nguruskeun nama. Kira-kira iraha eta buru-buru Heuh, hayu 2 poe jadi eta duitna dia keun. Pokoknya orang kieu KTP jadi duit datang oke naonnya Oh jor we Bolon pisan si Adel mah. Emang kitu aing teh babari kali itu teh duitna encan ngari ribut we. Jor teuing aing ngajieunkeun pisan da. Daripada si Adel duitan mendingan aing itu anu janji bisnis imah jadi duit dumu. Ya kene teh nya lotek teh. Buakeun. Lotek aya kene teh. Ayah setik deui. Tuh. Dipincuk 2 bungkusnya. Ayeuna Nya isukan nya goreng dahar ayeuna. Eta we ya ladana nu hiji, lada amis nu hiji mah sedang we nya. Tong make gula nu hiji mah. Bu, urang nunggu di dieu nya. Aca saya di dia kenaon. keur Ulin usat ya menikah gede kieu budak bara tahun ieu budak. setahun setengah. Tahun setengah heuh. Ka mana bapana? Bapakna digawe. Urang rek nyende sugan hiji desa gede kieu ya. Itu geus buka awe, buka laki, buka incu urang mah. Nyende urang kan kayak Bang. Ya geranyeun, geura produksi. Urang pada maju urang doang. Ngarari nya Ya jelema kamarana asipna sarep kieu. Biasana mah embet si Adel ka dalaria sok papahare di warung kamarana meureunnan. Borong deui suga nya. Anu rumput. Kemana? Biasana cenani ge di dieu nya. Teu bukan duit suga cenani. Oh nani mah. Nani kumaha nani? Nani geus eueuh tujuan Satu tujuan urang eta suga nya. Urang terbang-terbangkeun ka Singapura gitu ka mana we sugan Ya, mana rek mangkat moal. Moal urang mah lalaki urang teh sarua jeung batur. Nya entong hayang sarua jeung batur mun kumaha sih hayang sarua jeung batur. Ate bahaya urang mah naik balik. Eta mah sok pono hari batur ngajakan ngobrol. Ngejo. Siapa ngejo ya ki ngarejo buka ieu cenah lebok ti isuk. Iya lalaki segala balik ngulin tuh segala yang barang hakan ngaladog ke segala mantau balik yang nyatuan. Ina mah ada anggeut mani inggeut dek nya KTP heula kayak mah RT pusing lilak geus lilak bisa teh jadi aya ngomong aya kontan pernah kan jadi Lu aya we nya kira-kira aya we nya. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Pak RT. Aduh, di kantor ngunci dah ini. Buang kantornya. Alah mana panas itu lempang jauh-jauh. Beda can dibayar meureun. Eta tengah waluy. Alah kemarin saya kira diberi DP ke urang 20.000. Anak kieu. Eta goblok eta mah. Suka-suka kali ini Dasar RT goblok teu banget. Urang jauh-jauh mana panas itu ka dieu. Tapon 5 eueuh. Ka sakilang urang mere ongkos kamari. 20.000 cek main kita ongkos dah. Dibere ku urang, tapi enak ngalah eueuh. Boga RT teh mana anya teh goblok pisan. Pede tadi bayar meureun 200. Cek urang ge engke neangan heula duitna. Ana masa ka dieu eueuh. Ampun RT teh banyak mun apa jileukeun cek wae RT. Kuatri cangkerem ku aing di puter ku aing sia. Teuh. Botakna teh botak tap. Buset, eta si bohai. Batur kuat kahesan nungguan kejo asak, malah aya di dieu di warung.
Oh, apa orang tadi ngomong wae, arek masak gas na beak. Tadi digorowokeun kita meuli gas, ngacedog wae tuh dah. Orang keur pesen lotek kadang atuh Waktu ngomong harus mangkat mah. Waktu mau merengan kejo almari. Apa tadi orang ngomong wae, orang rek meuli heladengan sangu, meuli lotek, abu wakil. Nah tadi denge itu di bertek. Dan mah Mata tong hees lah, ieu mah teu ngaladog, molor hees. Ukur ranjang, ukur balik, moal poe. Buadag pisan. Enggak tuh buru-buru dah lakan dah. Kabur-buru ka saha? Lotek rek dirijinkeun keneh tuh. Perempuan di mah. Oh, jore kan itu Terus kan si lotek teh gila. Wakil, Ya, tos si lotek na. ya kerjaan. Oh, tak kerjaan. Hiji deui meureunnan. Oh, buru-buru tuh dah tak kira pincuk-pincuk itu. Atuh micikan bangang mun kuat meang ka dieu. Hayang bisa. bakal meureunnan. Heeh. Nah, leungeun lagi di Bang 2 kumaha? Oh, nya eta kitu. Bu abang jeung suku mah nya. Oh, Terus buru teh gara plastik kan teh. kudu sabar. Heeh. Berapa cik eta? 20 ribuan. 20.000. 20.000 sok plastik kan heula tuh plastik kan heula. Kita aja ngurung nangkok. Ini cik 20.000-an. Heeh, 20 ribuan. Mau hutang heula. Heeh. Bodoh teuing mah hutang udah gede hutang atuh hirup. Boga salaki usaha teu naon henteu. Wakil, kayak karedok eueuh. Iya. Sok dia tadi panggieunkeun hiji, tapi ngahutang. Gusti, tadi teh bohong ngahutang, si Adel ngahutang, ieu mah bet ngahutang deui wae. Yang geus kan ya tugas kapalang pira kumaha itu Di dibere. pasar nggak bisa ngahutang. Ya kan ada orang mah di dieu eta ieu atuh kitu teh ieu loba keneh. Teu dihutang-hutangkeun jang naon daripada. Yang lo bakanya daripada Geus geus dihutang eta ladaan tah. Sana, ladaan dua. Nu ngahutang teh maksa deui eta Ladaan coba. dua. Kerja hari itu diberi ngahutang bararodot teuing beli koret si bawa hutang. Jelema teh sakade rek ngahutang, emang warung teh menang ngahutangan. Teu dibere ngahutang amuk, dasar tukang ngamuk teu dibere ngahutang ngamuk atuh. Ripuh boga warung nah si kasep icing ke tarasel yo, ngambet yang ngahutang ngamuk.